ulin ke kota tega duit ngejadog di kieu. Ieu di kampung teh. Bawa nomor renta udud keur aing 3 boga duit. Sebaliknya orangnya minta duit ke batu. Minta udud. Marana baru budak sarap kieu ieu teh. Bong di kuburan euy. Nah, itu sudah si Hami kan naon itu. Ngalamun. Celo mana ngarawas? Nyewa budak orang ngalamun keur naon batur mah alulin tuh. Tamol alun-alun kabupaten. Lain urang mah rek ulin teh naon hiji teh boga duit. Dua usum corona. Oh jeung nya angkatan aya notong init-initan keur kieu mah. Jadi orang cicing di kuburan dia nis. Jadi lemur mah liur euy. Baba nu minta udud. Keur mah urang teh boga udud pan sok minta ka maneh kumaha. Heeh, daerah teh mah tuh maneh. Mereka urang nu aya ge. Urang sok mereka maneh. Daripada ngahulang kitu. Urang tetebakan ya. Urang boga tatarucing anjang maneh. Sok tarucing naon? Naon bedana roket jeung rok awewe? Naon bedana? Roket jeung rok awewe. Eta mah geus jalan sepeda atuh. Roket mah sidik ngapung. Aya rok awewe mah yana di pasar baru. Salah lain gitu. Lain gitu, tahu? Kela, urang mau ka talu ka bieu. Oh heuh. Aya roket mah tina mesin di jieuna. Aya rok awewe mah tina kain eta mah geus sidik. Salah lain gitu jawabanna. Naon atuh? Iya, mana yang apa? Heeh. Mun roket mah beuki luhur teh beuki teka ninggali teka ciri. Mun rok awewe mah beuki luhur teh beuki ka ciri. Goblok si otak mesum. Jangan pikiran lah ngana mesum wae anjing. Kurang bingung di pelajaran kumaha nya. Jawabannya sangat membingungkan kieu aja. Taruh pula. Ya, tiga si anak kunaon goleran cuma burung. Hei, naik mana keur naon naik? Goleran. Sontrongkeun jelema burung sia teh. Ayo lah ngobrolna di dieu. Kunaon di dinya? Ya burung sia teh setrukkeun. Keur naon maneh jang di dieu jeung mawa buku sagala deui. Ieu naik urang teh bingung Ieu pelajaran asa jauh akal gitu. Nah emang pelajaran kumaha cingan? Ieu teh piraku Heeh. Kumaha carana ngebedakeun cacing jalu jeung cacing bikang? Cacing jalu jeung cacing bikang. Tuh. Pertanyaan di mana eta asa? Soal naon ieu? Sakola atawa naon ieu teh? Nyaeta teuing ieu teh. Kumaha carana ngebedakeun cacing jalu jeung cacing bikang? Sekarang ngadaenge pertanyaan kitu, kumaha ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang? Sararane maneh mah. Urang ge bingung kumaha ieu jawabanna? Urang kita apal kakaraeun ngadenge pertanyaan kitu segala. Arah sugan apal teh jawabanna? Henteu teu apal samus acan cacing jalu jeung cacing bikang. Naon tah? Oh urang apal. Maneh boga HP teu? Boga emang keur naon kitu Cingan ka dieukeun geura. Bisa yang apal. Yo. Tuh, tinggali tuh. Tuh, iya gambar awe seksi kan? Teh mungkeun tah cacing jalu jeung cacing bikang teh. Mun ngacung tah berarti eta cacing jalu. Wah edan ya. Pira aku cacing jalu jeung cacing bikang kudu ngacung bakal leungeun ti mana? Rungkat citi. Mah jalma teh dibere jawaban ngadon adat-adatan. Sararungkad kieu jiga si baso sok ari sagadang sok rek naon urang perlu ka ditu rusuh lain ka dieu urang bere beja ieu ambung dibere beja mah mending dibere duit urang mah urang dibere duit ka dieu urang kalau mah tuh naon
naon ngagoran urang? Lain urusan gitu euy. Teu aya perlu urang teh euy. Orang rek nanyakeun euy. Lain kamari orang teh nu nanya aku aki-aki heuh. Jang cenah. Tang nebakeun ya. Lamun katebak dibere duit. Wah, manya rek dibere duit eta teh. Heuh bener. Aslina. Asli. Cik naon pertanyaanna urang yang apal. Kieu nya cek aki-aki eta teh. Jang. Kunaon sababna anjing bet ngagonggong? Pan sok kumane pikir ku secara akal ge da anjing mah ngagonggong. Lamun ucing ngeok-ngeok. Mana mah seuri apa heuh? Babari teuing atuh pertanyaan teh yang naik sih saeutik. Karestik pertanyaan eta. Hayang apa maneh? Heuh. Kunaon sababna anjing bet ngagonggong? Mun ngagorowok masih kasihan. Kagelo maneh mah. Tapi heuh nya euy, anjing ngagonggong. Lamun jelema ngagorowok heuh. Sok, urang aya jadi pertanyaan heuh. Sok kumaha urang didengikeun. Ieu mah jago mau katebak kumaha ge. Nah, sugana ketebak. Sok. Naon sababna lamun anjing lumpat sok ngaliuk we ka tukang? Pertanyaan teh nu konyol. Konyol-konyol emang mana nyaho gitu. Atuh nu kitu mah babari teuing pertanyaanna. Sok naon sababna tuh anjing lumpat bet ngaliuk we ka tukang? Apa? Ku sabab anjing mana teu bogaan spion. Bodoh. Aduh. Jon. Oi, Lur, keur kieu we urang mah Lur. Geus di mana Lur? Di kidul euy. Geus naon dah? Lieur aing anu mere pertanyaan euy. Pertanyaan naon emang? Kieu nya. Naon coba sababna nya kereta buat ngarayap? Kereta api maksudna? Buat ngarayap? Kereta api beraku dolak. Buat ngarayapnya. Naon tah? Sababna teh mun nyaho ngarayap da ban oge beusi. Coba mun diganti ku ban ciga mobil aya karetan mah. Pasti nalanyang tarik. Termasuk akal lain gitu ah. Lain gitu. Emang kumaha gitu? Coba jawab heula. Naon sok? Naon nya? Teuing ah, taluk kan jangar mikiran teh. Gerakut teh apa? Da apa lah taluk naon gitu. Atuh enak kereta mun nangtung. Heeh. Apa atuh nabrak? Bawa edan sia. Bang, orang kamari baturan ngiridit motor. Halus ya motor teh. Di mana bala-bala urang lapar. Ayo ngomongkeun motor. Iya. Babaturan orang beli motornya teh halus, DP-na teh 2 juta sih ya. Aya kitu channelna di mana channelnya? Aja. Babaturan orang beli motor 2 juta hargana. DP-na halus tah mah. Kuda urang mah juga si Paang teh. Iya ngomong yang mana? Udud atuh ngahulang-ngalong kitu lah. Sedikan mah teu boga. Kan urang ge sok mentaan ka maneh. Geus kieu lah daripada ulang-ulang tepugu. Urang boga tatarucingan ya jang maneh. Daripada tatarucingan keur ngahulang kieu. Sedikan mah keur jangar sira teh. Epak pan mecet pejanu imane daripada ulang-ulang tepugu. Iya. Mun monyet naik kana tangkal awi tinggal naonna. Salah. Asa apa nyanyi teh tapi poho deui ai. Coba tinggal naonna. Tinggal kalangkangna Salah. tangkalna Salah.
Naon atuh? Yang apa? Kalau kurang Yang lah. apa monyet nu naik tangkal kait tinggal nawana? Tinggal naon. Tinggal turuna kok. Oh. Woi, kenal woi. Iya, nggak ulang tuh bawa duit. Hiburan dong, hiburan. Liburan ke mana ke PPKM kieu? Kurang bukan hiburan, tapi mana kudu bisa ya. Liburan naon tong mere liburan ulang lieur lah keur ulang kieu mah lieur. Kurang boga tatarucingan. Geus taruh deui aing mah. Sok naon buru lah. Detik, bodas, pikasieun. Naon, sok. Tanggal jauh, Lain, tong tolang nangka, sejauhan lain. arung, Arung mah gede atuh. keresek atuh. Lain. Naon teh apal atuh urang mah? Hah, anjir nu kitu wae apal ye jawabanna. Remeh sangu nyala pindah untuk mau. Dasar balet sia mah. Rungkat ya. Keur mabuk jiga sarang engang. Nai, pangnegukeun naon bedana motor jeung monyet. Motor jeung monyet. Mun motor mah make bensin, mun monyet mah ngadar cau. Bener teu? Lain mana yang apal? Heeh, naon? Motor mah Kawasaki, monyet mah Kawasia. Kokok sia. Bongkar ceket, sia kokok sia.